Ya, hello guys. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifin loncengnya di bawah. Kanan ada gambar lonceng. Klik, klik. Bantu saya berkarya ya. Dah. So, Tah daripada kieu ayeuna tambah kesel geus puguh ayeuna lah ibaratna nungguan barudak ngarumpul gitu nya yang ka kota we. geuningan ka kota kan sawah sih ya. bener euy ngobrol Alah, si deung atuh aing Bae. ulah ieu mah jadi uang uang eta we uang ngalakukeun permainan nu baheula besok nu rame we tidak naon Ya sebutan lagi hiji meureun. tah hiji ulah capek lah intina mah Ulah capek nanya mahal ulah capek mah. ieu pembersihan mah tuluy lompatan anda Gun sumput deh, tak bener gun sumput. ayo Ayo. Mana kena kulkas 2 pintu nyumput nak. wah anjing tah mah kan teh di dieu kabel Biarkan kabeh seoleng ya tah. Situ hayu lah. ya bro ya Pak RT tuh. Pas. Parte. woi pate Sebenarnya jelema. Anu ke jelema modelna. Enggak tunggul kelapa. Ayeuna. Ai tempat anu alus yang susu lumputan di mana? Tempat susu lumputan. Tempat susu lumputan nu alus. Alus nu ieu Kan pocinki apa? Pak RT. Pocinki. Tah, pocinki atau di sanhok pun aya. Apa bahasana Sanhok kan cukup Tuh. Sebelah itu. Alus sebelah itu. Ya. Itu tuh. Alus itu tuh loba tetangkalan yang kada di teh. Lain ya sugan. Lain anu geus kieu lagi disebutkeun kelong. Oh. Kadenya. Kade saya bisa disebut kelong dari sini. Kan alus tempatnya. cenah mah kelong lamun disebutkeun kelong teh disebutkeun dina susu Dina susu heeh. ngeunah atuh Atunya heeh. wah Ai lamun soleng disebutkeun dina keluar kedeh mah. Katemput dina buukna saya teh. beakeun geus oleng kami Aya atuh hamana milu seuri. Banyak. Ulah atuh geudik. Ayo. Aya gue sumput. Heeh. Pupujeuhnya kade bismillah heula 3 kali sabab itu mah cobain rawan Rawan. eta Aya nu geus disebutkeun kelong disebutkeun kelongnya genepan. Moal. Anu salamet 7-an. Kela urang hayang disebutkeun kelong tapi yang biji leuwih bisa tuh Bisa. wah anu sambung Asal disuguhan kopi gudai ti Isti Alfa. oh siap kayak disebutna di Rokona naon? dibikeunna dina jero hawunan aing nya Heeh. Sejen dia atawa dina handapeun tampir disebutkeun dina puputan lodong. Pak RT ka mana Ek yang tahunan geus teh teh nyan cubluk. Sebenarnya menang bagong atunya. Lumayan. asli Hasilnya lamun menang ukti barbar kela eta nah halubangna jadi gudeng-gudeng jadi tener mah Bati main bola. siap ayo si Pak RT nu alus mah dibelah itu tegas kan ya puang cek heula ayo tuh lokasina Nah, mana tadi cek Pak RT teh cenah dibelah gieun. Dia ya nih ya alus dari dia ya. Emang posisi mah nggak harus gitu. Ya tuh kudu ieu gede tuh kudu sieun-sieun ku kelong tuh kudu udah berang kena ieu mun maghrib ke ka aheure Pak RT mah Anu nyebut ek tanggal cau ah. bener. Jangan guys mengasih halus kayak gitu tuh. Bakal toge. Hiji itu tuh rada lalawong. Euy. Ieu lega tempatnya. Di ditu we lah ya mananya. Heeh. Ayo lah ada kurang ieu ya mah lain Pak RT nu karek. Beureuy Pak RT mah. Wah. Kurang ente mah. Alah, kareunaheun kieu euy semodal mah. Biji kabeh jigana ieu nabeun-nabeun teh. Ini tuh barudak kayak kamarana euy. Kenaraon itunya euy. Aing diajakan deh. Ah, mangka ditu ah.
naon itu euy. Weh, memang. Miluan atuh kena naon? Kelak. Miluan. Datang nggak dia? Non? Saha buat saya ngiluan tadi dia mah geus ditangtukeun geus aya nu ikan. Atuh aing miluan cenah kuharang Yang anjing. kayak suk deui maneh mah li. Lucu. Balik gitu dah. Nyari hate aing. Aku aing jailan we anjing teu ngeurah nyeri hate aing teu diajakan ulin. Aing jailan we anjing. Tuh euy barudak kerucung sumput. Tah, aya nama nya ente mangpuna di dieu nya. Nya. Sok atuh. Maneh nyumputna ti marana? Heuy, ngitung maneh nya eta mah rahasia atuh. Iya, eta ngitungan beuki sabaraha 10. 20 kan 10 15 15 lo orang yang nyumputnya ke jauh. Nu katongo. Teuing atuh Yo, kan geus dibatasi ieu pokoknya. Batasna ka ditu puncak Gunung Sawah, ka handap ka sawah, ka ditu ka Bojong, ka ditu ka Gopangseun. Kalau Gopangseun jeung ngas bengkok apa? Geus sok kuat balik maneh. Sabaraha? 15. Kali 10 atuh hampura salah. Ya udah maaf. Sok kuat. Lawan seri. Kuat. Yang juput 7. Di mana mana nyumput? Orang tunggu. Saya mau pira hanya Ya sok ya. hiji 10. Duanana leungeun nak kieu. Oh, tutupan. Hiji 10. Nah, kalau saya tahu beneran ayeuna bagian waktuna ya rumput. Atuh nah mana yang nembon. Memang ada nya. Ayolah. Hitung. Oh, buru Tino, hitungna Tino. Ya, urang ayeuna bagian nyumputnya. 20. Sabaraha lu bener ah. 15. Sebelan bodak. Aya geus aing nyumput ah. 7. Hiji. 2. 10. Anda sedang apa? Genap 7 8 10 11 12 13 14 15 16 geus euy lebihan anjing mah rumput ya euy ese Unya sebentar. Unya. Aneh Di sebentar yo. Ih. Meh kaneng aing geus kepanggieun atuh. Maneh aman, Bung? Hayang atuh. Minta duit ceban. Heeh, ieu. Eta mah goceng atuh Oh, 5.000 deui. Oke. Buru atuh 5.000 deui. Unya yo. Kaneng Nya. eta. Aduh. 5.000 deui. Heeh, engke hutang geus beres Nganjuk. ieu. Heeh, nganjuk Awas urang. ngomongnya di dieu nya. Heeh, geus maneh ka ditu. Aduh, maneh mah euy. Maneh seutar cek aya benang. Buru ieu teh bantuan. Bantuan naon nih? Da urang mah mayar ka si Ajis tadi. Mayar naon? Mayar nah maneh beja anu si Ajis ya. Heeh. Urang mau ngabantuan ah. Da urang mah mayar ka panggihna. Ngali cik teh aneh ku maneh. Wah, Urang mah nungguan ieu.
Ya, unyil ya si Gun-gun. Unyil. Unyil si Gun-gun. Ya si unyil, si unyil, si Gun-gun. Aman mana? Gendeng dengan dia. Aing minta duit atuh. Dengan duit. Kasih tahu dah cai jang aing. Iya, hiji deui. Unyil yo si Gun-gun. Aduh, eta jang aing mau dibajakeun. Weh, pulang euy. Sia. Ane apal geuningan bejaannya. Usaha. Si Ajis. Henteu. Ih, Teu salah deui. sama si Ajis. Nah, Anjing geus teu aya bagian bantuan aing. bantuan. Yo, ih. Ih, tadi aing geus mere ieu warna cai ke si Ajis. Da aing mah teu kabagean. Itu aing mau Bantuan. bantuan sama si Ajis. Aduh, hancur aku sorangan deui. Ini ayo si Ini waduh bejaan aing mana? Ini ayo siapa? Yo. Waduh bejaan. Yang aman. Heeh. Tak duit aing. Oh, ini punya kau duit. Ih, Kasbon lah kayak suka tuh. mah bisa. Bungut gila mah teka ki kasbon. Oleh nyetanya. Baik ulang lain. Oh, tas oleh. Ini teh benang. Jadi kapanggian ulang sama. Turun. Babu mah kaluhur da rumah sakit. Aing ge lebok kas teh. Debat kemarin duit. Kiri. Sok turun. Foto sama seleket udah. Lebok aing ge puas. Bantuan yang aneh. Mau ada di bejaan gitu yuk. Sama aing mah teu mere beja. Tadi ngobrak-obrak di kapang bener. Obrak-obrak naon? Datang Kang. Berobag. Naon? Mata duit teh dibere. Amit. Matapan. Aingnya dibejakeun, buanganna teu mere duit. Ka mana nya euy? Eueuh tadi teu meunang-meunang. Tah si gigin. Nyil. Nyil yo, nyil. Ya itu pepatu teh sana gitu. Nyil yo. Lah minta duit 1000. Tuh 1000 mah. Iya. Sabaraha aja? 20 ge. Mu yang 1000. Iya eueuh juga. Hayang 1000 mah kilo kurang ih. Tukeurkeun. Nah bisa ih. 1000 atuh. Nyil yo, nyil. Nyil yo si gigin. Nyil 20 gede. Yo si gigin atuh. Oh, kan dia si gigin. Jadi deui lain. Mana? Eta goblok saya, bro. Eta. Benang sia. Bonganna aing minta 1000 teh dibere. Ih, pan tadi dibere 20. Hayang 1000, pan kurang mah 1000. Ih, maksa. Aduh, ieu tulunganna lah seutik atuh. Anjing kamar duit nanti 1000 ge. Ih, enggak ada akhlak ente mah. Jadi benang geus teu kadeuleun da belagung nu neanganna. Namanya dinya. Numbahan duit 1000. Ih, pan geus benang teu kaci. Ah, ih. Kapan enak geus benang? Tamane nu teu lagu ieu kayana mah. Urang nya embung euy kurang mah teu narima. Nah, da urang mah dibejaan ku si Ajis urang mah tadinya dibere duit. Atuh saha so? Asugan teh urang mah disumputkeun ya geus dibejaan. Tah si gigi atuh mana? Nyambung atuh bejaan ku si Ajis tuh sigun tuh. Ih, urang geus sarua dibejaan ku si Ajis tuh, si Oleh. Oleh mana? Sarua pieu dibejaan Bung we terus saha? Ente duit deui atuh. Ente duit deui balikan deui da salah ya mah dilicikan. Ieu teh apal tuh si Ajis nu eta mah. Oh, da bonganna aing yang miluan teh diajakan. Tah, geus ya tuh maneh rek kuik Nyambung atuh. Geus tong Mana yang ngiluan mung? Hayang. Geus kuik. Geus aing gitu buikna. So. Sabarang hitungna? 200. Lambat atau tereh? Terserah sungut sama. DJ. Wah. Uang licikan. Baunganna tadi ge ngalicikan arurang. Tah, mestinya di dieu. Apaan? Di dieu ngajejer kabeh. 11, Teh 12, 15. 13, 14, 15.
Anjing. Nah, ngalicik aing dilicikan deuleu ih. Sok ayeuna mah. Wik deui. Sok deui sakali deui benar ya benar. Bang ngalicik. Ayo, moal. 15. 15. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gimana ya? Kawan si Ajisna kan? Tuhan mah tak ayeuna ka dieu ge eueuh. Jelasan kuat kanundutan we tadi. Mana? Han, berenang. Henteu emang ngahajan nungguan. Kemana sini? Kan tadi urang oge nungguan, tadi kuat ka rek ngalengguk-lengguk wae. Wah, kuat kanundutan. Oh, enak guru bag di situ tadi. Bawa enak jam sabaraha? Dura enak. Bawa si Ajis ke bawa ieu. Urang mah sok sia teh kieu ye. Kan tadi sebelum urang eka eta ke permainan dia nya. Urang ngadenge Pak RT. Bahwa Pak RT ngomong kade lah bisi kieu-kieu tah sok sieun kumaha gitu urang teh. Tadi cenah ayeuna pernah lupa. Genep jelema 7 urang salamet. Heuh nu saurang teh eueuh cenah kan. Udah ngejelema di dieu teh sebenarnya. Duh, maaf dah katinggalina tunggu. Pas pisan ya Pak RT. Kumaha? RT ka mana? Geus balik ti leuweung biasa geus naheunaan ya teh bagongna ngajeleng di teh lepas deui. Urang keur mikiran si Ajis itu teh. Kumaha? Kebuik kan dia Ajis teh guik ya. Tah urang nyarumput. Tapi ngadak-ngadak. Geus aya nepi ka Kuat kalila eta geus di sore tempat. kieu. Ajis, Di mana Mang? namanya geus di mana? Tah arulin yang barudak. Oh. Tuk sumput. Heeh. Mang di mana Mang? Biasa geus neang itu teh tatahunan. Menang. Aya ieu teh jeung cubluk neang bagong gitu. Teh bagongna lepas deui. Allah. Itu miliknya nyai nama bener. Mana enak ka mana? Balik ah. Oh, tuh kali di Mana? balik. Balik. Adanya jalan. Mangga Mang. Terus ge maneh mah bodoh dikukut matana kukut mah embe bamba mah jadi duit. Tuh si Ajis udah habis balik gitu jadi maneh teh dibobodoh ku si Ajis. Wah, Kiraha? sabok. Ini saya cuma geus nepi ka imah lah itu. Bisa tadi.
guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kunjungi channel Ngoleang Production untuk melihat keseharian syuting kita di balik layar.